Nabi Musa alaihi salam waktu lahirna sasi Muharram petete Nabi Musa alaihi salam oge anu dikukut ku Firaun padahal dina waktu sarita Firaun teh tos apaleun di mana aya jalmi anu ngalahirkeun istri ngalahirkeun puterana pamegat anjeunna tos apaleun bakal jadi gaganti anjeunna seolah-olah bakal ngusir tina kerajaan. Tapi ku ayana pitulung Allah Subhanahu wa taala lahirlah Nabi Musa dina sasi Muharram malah dikukut ku Firaun. Akhirna tos dewasa. San kasep kahyang duka ka mana. Anu alhamdulillah anu aranom para pemuda-pemudi alhamdulillah waktu ieu mah semangat dina raraga ngagungkeun kana agama Allah pada dasar hakikatna nyaeta agama Islam anu sakedik ageungna dina raraga memperingati tahun baru Islam tadi nguping warto sekaligus ngagungkeun kana miemut kana hari kemerdekaan 17 Agustus anu mudah-mudahan ieu pamaksadan nu aranom teh sing tiasa ngajanten dukungan kanggo aranjeunna dina raraga ngajalankeun amanah Allah hirup di dunia dugi ka alam akhirat sing aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kanggo naon urang ngagungkeun kana sasi Muharram na meuni diagung-agung meuni dirame-rame pamenak pribados anu awam keneh hapuntenna ka para alim ulama pribados teu aya maksad sejak ngalarangkunganan anu sae mudah-mudahan janten ilmu nu lepat namanya ngakeun mudah-mudahan dilareskeun ku para alim ulama di dieu sategesna abdi teu kumawantun ka daerah Cianjur sohor ka daerah Subang para alim ulama ti kapungkur dugi ka ayeuna langki sategesna mah di daerah-daerah sane sapertos Cianjur kieu persatuanana sae terutami dina raraga ngagungkeun ilmu sareng agama Allah. Anu mudah-mudahan bae turun tumurun ti kawit sesepuhna Cianjur para alim ulama kanu aranom oge mudah-mudahan sing jaranten ulama sadayana. Alhamdulillah ku cara kieu ieu agama teh sing kiat dugi ka yaumal kiamah. Naon margina pangna sasi Muharram diagung-agung ku urang sadayana kanggo ahli sejarah itu ngadawuhkeun ulama kapungkur nyangemkeun sategesna sasi Muharram teh sanes pedah sasi hiji tapi seueur kajantenan anu sae sareng anu awon dina sasi Muharram diantawisna Allah Subhanahu wa taala ngadamel ieu bumi sareng langit teh dina sasi Muharram itu numutkeun sejarah Allah ngadamel Nabi Adam oge di sawarga sasi Muharram dilungsurkeun ka alam dunya sasi Muharram seueur anu terang sejarah bahkan Nabi Adam lungsur ka alam dunya cenah digoda ku setan pamenak pribados pada dasar hakikatna sanes eta mah cuma penyebab jadi hakikatna mah Allah Subhanahu wa taala ngadamel ieu alam dunya kedah aya isina maka lungsurlah Nabi Adam sareng Siti Hawa
bahkan nuka pernah ku pribados mah Kangjeng Nabi Adam teh teu pernah kagoda ku iblis waktu sarita itu nuju aya di surga diganggu ku iblis Nabi Adam malah nantang ka iblis akhirna iblis teh kiatin ngagoda ka Nabi Adam belok ka Siti Hawa kenging kagoda ku iblis Siti Hawa malik ka Nabi Adam akhirna Nabi Adam kalah ku istri anu akhirna Nabi Adam dilungsurkeun ka alam dunya itu sejarahna. Nabi Musa alaihi salam waktu lahirna sasi Muharram petete Nabi Musa alaihi salam oge anu dikukut ku Firaun padahal dina waktu sarita Firaun teh tos apaleun di mana aya jalmi anu ngalahirkeun istri ngalahirkeun puterana pamegat anjeunna tos apaleun bakal jadi gaganti anjeunna seolah-olah bakal ngusir tina kerajaan tapi ku ayana pitulung Allah Subhanahu wa taala lahirlah Nabi Musa dina sasi Muharram malah dikukut ku Firaun akhirna tos dewasa teu aya istilah indung kukut bapak kukut sabab beda agama tur teresepeun kana agama Islam nepi ka perang Nabi Musa sareng Firaun itu nya anu dina waktu sarita Nabi Musa dipiwarangalih ku Allah taala larilah Nabi Musa muntas lautan ku kakuasaan Allah laut bisa dibelah Nabi Musa muntas itu saparantosna dugi ka darat Firaun ngabrik Firaun oge kakerem di dinya amles tumpur sareng anak buahna karenem ku cai laut eta oge sasi Muharram itu seueur anu lahir-lahir para rasul anu tipayun dina sasi Muharram bahkan diangkat jabatan oge dina sasi Muharram mung Kangjeng Nabi mah lahirna teu sasi Muharram tapi sasi Rabiul Awal tapi hijrah Kangjeng Rasul ti Mekah ka Madinah eta dina sasi Muharram itu anu mawi seueur pisan sejarah-sejarahna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ti Mekah ka Madinah dina sasi Muharram dugi ka Madinah kaleresan orang-orang Yahudi nuju paruasa itu sahabat ngajeng ka Gusti Rasul saurna ya Rasulullah geuning jalma-jalma kapirin puasa dina bulan ieu aya naon nya taroskeun teh ku para sahabat ari aranjeun cenah puasa naon bulan ieu da dina agama Islam teh acan aya puasa waktu sarita ya tapi urang-urang Yahudi tos puasa dina kaping 10 Muharram itu matak aya jalmi anu nyebatkeun bulan naon ieu cenah bulan Asyura eta lieur teh itu sabab Asyura teh tina asal asaro hartosna 10 Muharram sanes bulan 10 tapi bulan hiji saumna dina kaping 10 waktu Kangjeng Rasul di Mekah mah rukun Islam teh neme 2 itu ngawitna pisan momong hiji syahadat saparantosna Kangjeng Rasul dimi'rajkeun diangkat jabatan Rasul naroskeun Gusti Rasul pidameleun urang Islam nya salat jadi di Mekah Kangjeng Rasul nganggo kaislaman teh neme 2 syahadat salat mung sakitu jadi baheula mah Islam teh teu ripuh teuing ka ayeuna itu genah we jelema anu lahir bae ditumai rukun Islam ngan 2 syahadat salat pupus sawarga we
Itu urang mah kaakhiran teuing bijil ya teh. Mata riweuh aya nama bijil kabeh. Itu dugi ka Madinah ningali urang Yahudi saum, maka ngajeng sahabat nah cenah urang Yahudi saum naon dasarna pimpinan anjeunna itunya eta teh pupusna dina bulan Muharram. Jadi urang Yahudi menghormati karena maotna pimpinan manehanana. Kangjeng Nabi Ayub di pasihan panyawat syariatna budug eta oge dina sasi Muharram. Damangna oge dina sasi Muharram. Sakedap Nabi Ayub teh damangna mung 35 tahun. Itu urang mah upami di pasihannya ge budug 35 tahun mah jigana walau alam. Itu luka dikumahakeun. Sohor diantawis pangsobar-sobarna para rasul Kangjeng Nabi Ayub alaihissalam. Terangeuna teh eta we Kangjeng Nabi Ayub sobar di pasihan panyawat oge dugi ka henteu aral. Bahkan dina waktos tidamangna di pasihan panyawat ateu dugi ka bilatungan. Di mana waktosna netepan eta bilatung teh dilaanan. Yang dugi ka kitu di wadahan teu aya nu kapencet hiji acan. Tos beres netepan terapkeun deui kitu. Pami urang mah burung dipek-prek teh. Nya moal dihirupan malah anu napelkeun ge dileob kunaon supaya pae. Itu tah Kangjeng Nabi Ayub mah dugi ka kitu. Jagoan Nabi Ayub sanes kitu awalna. Itu iblis unyukan ka Allah. Cek iblis cek setan Gusti Ayub mah sategasna imanna henteu ka Gusti eta mah bobodohan. Saur Allah nyaho maneh nyaho kami asli bener Ayub mah iman ka kami cek iblis henteu. Terus nek kabuktikeunana kumaha abdi nek nyoba ka Nabi Ayub ku cara nek dibere gering nyuhunkeun widi abdi supaya Nabi Ayub dibere gering. Itu jadi teu damangna Nabi Ayub teh atas unyukan iblis. Cek Allah hayo sok hayang nyaho nek nurunkeun naon anjeun kautusan kami. Nya di pasihan teu damang mung sateu acana Allah masihan teu damang melalui syariat budug dipanggil Gus Nabi Ayub cek Allah Ayub iblis teu percayaeun lamun anjeun iman ka kami. Ayeuna rek muji ka anjeun nek mere panyakit da ieu lanongna. Jadi sateu acana Nabi Ayub teu damang lanongna tos dipasihan. Itu matak Nabi Ayub kiat teu damang dugi ka 35 tahun teh pan lanongna teu karaoseun ateul teu karaoseun. Nyeri da urang oge raraosan kitu nya Pak. Upami di pasihan teu damang masih 10 tahun oge asa ulah nyeri we mah burung rada kuat jiga nama. Itu. Nah, seueur Nabi Sulaiman alaihissalam ngawitan di pasihan beunghar ku Allah Subhanahu wa taala. Allah masihan kabeungharan ka Nabi Sulaiman eta oge dina bulan Muharram. Dicabut deui ku Allah taala kabeungharan dina bulan Muharram deui. Itu nama ke dicabut sabab Allah muji ciba jalma anu dibere jabatan nya nabi nya rasul imana kuat ilmuna sampurna hayang nyaho lamun dibeg-began ku duit ka mana eta keimanan. Ternyata pangkat para rasul oge dibeg-began ku dunyawi mah ku artos meleset tina kenyataan. Sehingga Nabi Sulaiman nangtang lauk anu aya di laut. Itu saur Nabi Sulaiman, hei lauk nu aya di laut sok kadarieu ku kami nek dibere kadaharan. Gerejek we nu pangpayuna nyalampurkeun teh anak teri, lain terina tapi anakna ngabring nyalampurkeun. Diparab ku Nabi Sulaiman ngan kaparab satengahna. Batang datang inungna inung teri. Cek inung teri mana Sulaiman?
pajarkeun anjeun beunghar teh boro-boro kamaraban hiu golongan kami oge anak kami ngan kaparaban satengahna. Matak cek Allah anya sakuat-kuatna iman saluhur-luhurna ilmu dibegbergan ku duit memeleset tina kenyataan. Akhirna muncullah sifat takabur. Dicabutlah kebeungharan Nabi Sulaiman. Matak sok diparasikeun teh ku para kiai ustad ajengan ka masyarakat bisi hayang beunghar mah cenah ieu we doa Nabi Sulaiman gitu. Teterangeun lamun eta doa teh barokah di Nabi Sulaiman oge mung sajerete. Akhirna sangsara deui. Jadi matak dibikeun ku kiai ge moal lila beungharna. Gitu. Nya bisa nih kitu na masuk dibikeunan kana bodoh. Nya samarupna teh meureun aing ngajerit ka Allah Taala teh sarua jeung RT. Wah, Allah Taala teh atuh subhanahu di urang ge minimal mukhlison. Itu naon mukhlison teh ketenangan fisik, ketenangan emutan. Itu eta teh disebut kanggo tahapan urang mah nu disebut mukhlison teh eta. Da mah kadugi kana mukhlison aslina. Matak upami urang uih ti sarang uih ti kebon capek keneh ku sabab duhur tos adan ribut karena salat dina situasi patuangan kosong eta teh rada makruh cenah teh. Itu jadi upami witi sareng teh tartibkeun heula we salira ibak heula dangdos heula tuang heula itu di mana teu senang neme di dinya netepan tahapan urang nu kitu mukhlison dugi kana tahapan ikhlas ulah diudagana pokona. Takang jeung Rasul oge kitu barang nguping ti sahabat orang-orang Yahudi saum dina sasi Muharram kaping 10 itu maka Kangjeng Nabi oge ngawitan saum. Matak loba anu nyangka keur jalma bodoh mah Kangjeng Nabi saum dina sasi Muharram nurutan Yahudi lepat eta. Kangjeng Rasul saum dina sasi Muharram lain pipiluun kana aturan Yahudi. Wajar ai urang Yahudi mah kitu da sok neneangan wae kana kasalahan urang Islam supaya urang Islam jadi amek kadituna. Itu keur mah teu kaopan pan komono aranomanya teu kaop ka badug saeutik langsung ngarengkenek. Itu kade kanu aranom itunya agama Islam mah teu pati sae lamun disarengan ku emosi syaratna mukhlison. Apan aya cenah dalil wajah hidup fisabilillah demi memperjuangkan agama Allah mah entong harta bana entong tenaga nyawa bikeun itu demi ngabela Allah ngagama Allah. Tapi nu dimaksud jihad di dieu hakikina kade iman Islam nu aya di urang ruksak ku akhlak urang keneh eta hasibu anfusakum introspeksi itu nu diajarkeun ku Nabi mah eta sabab lamun ilmu Islam agama Allah nu aya di urang ningali kaluar jalma luar sajabati badan urang masuk boga anggapan salah kabeh itu matak babari neangan pimusuheun. Matak bahasa urang Sunda baheula aki-aki sok nyebatkeun gitu. Ya. Badak nangkod dina tarang teu kaciri tapi kutu dina punuk netral. Ieu teh nanakeun ilmu eta. Di mana ningali kana kasalahan batur mah sakadet netra bakal katemong tinu pangletikna nepi ka nu panggedena. Tapi lamun ngemutkeun kana kalepatan urang asa teu boga rasa lepat urang di alam dunya. Eta nu mawi kade kanu aranom jaga ilmu iman Islam nu aya dina badan urang ulah diruksak ku akhlak urang keneh eta jihad. Itu seperti pidawuh Kangjeng Nabi baheula sahabat ngajeng saur Kangjeng Nabi awalna sabada perang Badar. Hei para sahabat sing inget ti semet ayeuna tepi ka kiamat saha jalma anu papaseaan marebutkeun agama nu eleh nu meunang bakal ka neraka.
kami teu sanggup nyapaatanana. Kitu kan Rasul teh sabada perang Badar. Ngajeng we sahabat ka Gusti Rasul. Kumaha atuh Gusti Rasul umat salira jaga nu di akhir zaman upami hoyong kenging pahla ganjaran sami sareng perang Badar. Saur Kangjeng Rasul perangan bae nafsu nu aya dina awak masing-masing. Eta saur Kangjeng Rasul kabungkut. Nu mudah-mudahan nu aranom ku ayana ieu acara, ku ayana ieu ngagungkeun kana sasi Muharram, sanes nyambut sasi Muharram nya, nyambut mah kudu meweh datang. Itu ayeuna mah tos der malah tos bade seep, ayeuna mah ngagungkeun we sasi Muharram. Mudah-mudahan ku cara ngagungkeun ieu urang sadayana sing namihan kakiatan iman Islam. Isbit muga sing tetep iman Islam urang ti dunya dugi ka alam akhirat ku barokah ieu berjamaah. Eta diandawisna. Mata Kangjeng Nabi ngadawuhkeun sing sasaning jalmi anu saum sadinten dina kaping 10 Muharram maka eta jalma sataun dosa nukat pengker dihampura ku Allah Ta'ala. Eta badak nyangemkeun deui Kangjeng Nabi nu kahiji utama sasi Ramadan tingkatan nu kadua Muharram. Eta ya. Kumaha cenah lamun abdi teu kiat puasa gentosan ngaos sholawat, sedekah jariyah itu eta ge sami keneh asal diniatan ngagungkeun kana sasi Muharram itu seperti tadi di dieu itu ngayakeun sedekah ka marurang kalih yatim punten ieu mengemutan bilih kalepasan da moal aya nu tiasa saling emutan iwati anu ngaos sareng nu ngaos deui nya terutami kanu aranom ujang kasep murang kali teh anu teu aya sepuhna teh dibagi 3 golongan. Hiji aya murang kali di pasian nami yatim. Kadua murang kali piatu. Katilu yatim piatu eta benten jalmina upami teu aya ramana disebat yatim. Maka upami di dieu misalna masihan ka yatim terus piatu kumaha? Yatim piatu kumaha? Janten benten mun tiasa mah supados aruningaeun. Ai urang dia si percanten ya, tarerang lah. Mun tiasa mah di panggung teh bagi 3. Tayeu nu yatim, tayeu nu piatu, tayeu yatim piatu. Benten jalmina upami teu aya ramana yatim, teu aya ibuna piatu, teu aya ibu ramana yatim piatu. Upami teu aya ramana disebat yatim piatu, terus ibuna dianggap naon? Pan masih kena jumeneng. Penghinaan eta. Itu. Ayeuna teu aya ibuna disebat yatim piatu, terus bapakna dikamanakeun? Eta bahasa eta itu bahasa tehnya kirang-kirang nama kata-kata teh biasa nyelametkeun tiasa oge nyilakakeun. Model di masyarakat teh anu alit nilaina menurut jalmi itu dina hartabana aya fakir, aya miskin, aya fakir miskin eta benten-benten jalmina. Ieu mah dirad we. Fakir miskin we sadayana. Eta teh rada teu nyambung jeung agama. Jadi di mana urang niat sae henteu sesuai jeung ilmuna, tiasa eta sae teh matak madawa lah. Itu matak nyilakakeun ka urang keneh. Lebar ku karyana, lebar ku kebersatuanana, lebar ku rezekina, niat sae malah teu janten sae. Akibat masihan gelar tanpa cocok jabatanana. Kapahancip misalnya ka Pak RT nyebatkeun parurah ai doraka sinte ngan asa teh nyamung kitu pan sidik eta mah Pak RT itu dina agama ge sami itu. Kadua pamenak abdi anu awam keneh kade kayatim kapiatu kayatim piatu teu kenging barang pasihan tina barang zakat. Itu zakat mah teu kenging dipasikeun ka yatim piatu, yatim piatu. Naon margina zakat teh barang kokotor.
nek tega kayatim piatu masihan kokotor itu matakan upami badan niat sae ulah nyanak tina zakat kanggo yatim piatu mah yatim piatu nu sae we lah muklis barang urang nu saena upami zakat mah hukumna penghinaan meuni tega abong kena ka anak yatim mere ku kokotor eta itu punten sanes ngalarangkunganan ieu pamenak simkuring anu awam keneh eta diantawisna matak zaman Kangjeng Rasul ge kapungkur malah kabeh dienakeun agama Islam ngawitan lungsur ka Indonesia terutami ka Jawa itunya itu ka Jawa Timur di ditu ge dirame-rame kumaha cenah abdi teu kiat puasana gentosan ku sedekah itu da zaman kapungkur mah zaman sangsara atuh jang itu disebutkeun sedekah teh artos teu gaduh harta bana oge teu sabaraha itu sacara penilaian jalmi akhirna da hoyong teh ngagungkeun kana sasi Muharram anu gaduh beas duka sacangkir duka 2 cangkir dikempalkeun itu lamun disangu moal kabagian matak dibubur itu supados walatra matak sok aya nyebut dina bulan Muharram teh bubur sura lain bubur suro itu da suro masa 10 tina asal kata asaro itu teras deui kabeh dienakeun jalamun buburna bodas wungkul bakal kesed itu matak ditamihan gula jadi bubur teh jadi 2 rupi aya anu bodas aya anu beureum kanggo naon eta ningali kana sejarah putu Kangjeng Rasul Sayyidina Husain ya Sayyidina Husain dipaehan ku urang-urang kafirin waktu sarita dugi ka dicacak jadi opat darahna teh ayang-ayangan matak dina ngadamel bubur teh di mana anu beureum ngemutan yen darahna Sayyidina Husain seperti ayang-ayanganana seperti beureumna bubur lain nganggap bubur darah Sayyidina Husain ngemutan memperingati matak di mana ngadamel bubur teh seueur nu nangis bray kabayang sanaos bari jeung teu kantos ningali teu kantos nyaksian kumaha Sayyidina Husain disiksana ku urang-urang kafirin waktu sarita kitu sejarahna eta teh aya bubur beureum bubur bodas teh itu digabungkeun sareng kemerdekaan sami yang rame-rame ayeuna bendera sang merah putih dikibar-kibar dugi ka ampir unggal bumi di jalan rame tos bebas baheula mah hayang nerapkeun bendera merah putih teh sangsara susulumputan ngadamel bumi anu gaduh bade ngadamel gedong ngadamel kusen teh diwartosan ku sabuk kapungkur kade cenah kudu dimeni heula dicet beureum itu bayak kuat padahal mah sanes kuat itu kusena beureum temokanana bodas maksadna mah bendera sang merah putih tapi kasih lumputan gitu di mana ngadamel bumi dina suhunanana sok dibeulit ku bendera merah putih eta teh maksudna mah merdeka ngan acan wantun itu tapi kasih lompatan kene alhamdulillah ku barokah tina kesatuan sareng persatuan hakikatna Allah ngalungsurkeun kanyaah kaduduh ka warga Indonesia dugi ka merdeka itu dai perjuangan jalmi mah sebatas berjuang bubuhan saur Allah kudratullahi ijaj wa kudratul abdi kasbun di mana urang gaduh kahoyong sok berjuang saur Allah maka ladang berjuang ku Allah dipasihan upahna sadaya jalmi berjuang hoyong merdeka negara urang tina penjajah ku sabara angkatan mah teh hayang merdeka malah abdi naroskeun ka aki-aki nu baheula kumaha mimitina sing teu belana ka urang ternyata belana ka urang teh saur dongeng aki-aki mah teu langsung ngajajah jang tadina teh itu ningali tanah Indonesia teh kacida suburna
nepi ka nyebatkeun itu oge bisa jadi tanaman dinyanyikeun di budak SD baheula mah lalakon Belanda mata cek urang Belanda harita bener-bener negara Indonesia teh tanah subur gampang pirejekieunana itu nyakutina ningali kahadena ieu tanah Indonesia akhirna ngontrak. Jadi awal-awalna mah cek sejarah anu teu tercatat Belanda ka urang teh ngontrak heula ngadon usaha dimenangkeun aturan negara urang ka negara batur menang ngadon usaha hukumna 25 tahun sekali batur ka urang kenging hukumna 25 tahun sekali kumargi batur mah berilmu tata cara ngolah negara tata cara ngolah taneuh supaya jadi rezeki dan nganggo ilmu mah berhasil madak beunghar Belanda lami tilami katingali ku bangsa urang geuning negara urang teh aya dikelola menghasilkeun akhirna bertahan Indonesia sep kontrakan moal dikontrak deui barulah didinya aya peperangan antara warga Indonesia sareng Belanda ngan ku sabab urangna waktu sarita mah teu acan seueur anu sakola teu acan seueur anu masantren tarolah kasarna mah urang Indonesia bodoh keneh ngalawan Belanda anu geus pinter ku ilmu sanajan ilmuna ilmu ekonomi ilmu perang jarago akhirna warga Indonesia ngalawan Belanda teh kalap teu kenging tahap kahiji ukurnya nyanak pager kebon ngalawan Belanda atuh batur ku bedil urang ku pager nya tamat riwayat saangkatan teu aya muncul deui nu aranom nu orok teh jadi darewasa muncul tahapan nu kadua barete oge cenah dilawan ku pager mah urang teu aya kakuatan ayeuna mah sugantong dipagerkeun awi teh urang guluntungan we disebat baburuncing ngalawan teh Belanda teh ku cocongoan nyanya ku Belanda disengsirikeun batur moal bedil teu urang mawa cocongoan dikeker liang nate totos buku nate kana tarang diwae tamat deui tete sagolongan renghap deui ngantosan nu neme lalahir itu muncul deui akhirna teu kiat aya we kesatuan sareng persatuan ngagabung kasuk para alim ulama zaman harita para alim ulama ngagaduhan gelar Hizbullah grup ulama hayang nyerang ka Belanda ngadamal bedogogeun teu ku panai golongan Hizbullah mah jang cukup we digepit ku kelek dibatek teh jadi bedog dijegong tengahna tulisan ku doa eta zaman Hizbullah itu dugi kawantun nyerang ka daerah Bandung zaman harita di daerah Subang para alim ulama nyerang ka daerah Bandung nya kajenting masing bedog ditulisan ge jangda moal aya anu 50 meter bedog mah ai pelor paling saeutikna ge 100 meter nyanya we masing nyanyanak bedog oge tumpur di wae itu kusabab cara kitu cara kieu urang tetep teu aya kagiatan itu pan saur Allah dina agama ge kitu masalah teh aya nu tiasa direngsekeun ku pribadi aya oge anu merejogikeun bantuan orang lain akhirna urang Indonesia nyuhunkeun bantosan ka Jepang karek Jepang lungsur ka Indonesia jago laleutik di Jepang itu dilawan Belanda dibom nagarana baralik Belanda Jepang mung balik betah di urang kalah leungit musuh datang musuh dieleng-eleng dirinya warga Indonesia geus rada cerdas diguruanna musuh teh guguru perang ka Jepang itu da beda Jepang mah teori perang ge beda jang Jepang mah lamun teori perang teh gadoge adek kana taneuh lamun ngoranang teh naon sabna sajek pendapat Jepang pelor mah tara aya nu nyecep jadi lamun dibekaskeun teh pelor mah naik ka luhur itu matak lamun urang depak moal kasasar ku pelor
Itu zaman harita. Akhirna urang guguru teori perang ke Jepang. Tiasa we urang perang, istilah senjata makan tuan. Jepang diserang kurang dilawan, mabur Jepang. Nya urang masa Indonesia ti Jepang mau kur panggilan, nya diserang teh mabur Jepang. Jepang mabur datang deui Belanda nu kadua, urang geus bisa perang. Itu tasueur nu terangeun Belanda ka urang teh, Belanda nu kadua sabada dibom di dituna. Datang deui ka urang. Dilawan ku bangsa urang Indonesia, akhirna Belanda teu kuateun. Naon nu kedajan ten emutan dina mangsa perang harita, ujang nagara urang teh sanes kenging sagolongan. Tiap golongan milu tujuanana hiji. Matak aya Bhinneka Tunggal Ika. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam bersatu sami tujuanana hayang merdeka negara Indonesia. Itu malah di daerah di mah di Subang bangsatnya milu berjuang harita. Bangsat milu berjuang. Nya aya anu diakui ku Belanda jang Jepang teh sina digawe itu dihareupeun markas teh Dukapura Sasapu, Dukapura naon banyak itu nu harita mah bari digawe teh panonna mah buringas kana palingeun. Mata hati-hati itu. Tapi insyaallah urang je moal. Digawe teh bari buringas di mana cenah aya Belanda nu na bedil. Itu kanyahoan we tempat nu na bedil. Uih ka kampungna ngawartosan tatanggana. Engke tengah puting ka ditu ngan anjeun mah ulah ka jero da teu wawuheun. Itu kapipir we aya naon kami rek maling bedil. Itu tina janela matak bedil tadi palingan kana janela nakeun tampanan ku masyarakat tina janela. Itu gede we hate. Nah ayeuna mah da urang sieun saten ku Belanda cenah ku bedil ku sabab ayeuna mah geus boga bedil wani ka Belanda. Itu teu apaleun cara ngabekaskeunana bedil kumaha aya naon di jero teu. Jero teh ngalawan Belanda bedilna teh dipapanggul we. Nya disangcerikeun ku Belanda tumpur di wae. Nah kitu ladang maling teh boga bedil ge zaman harita. Itu di Subang mah. Itu da suur di Subang markas-markas Belanda. Akhirna nu digawe di Belanda teh api-api nanyakeun. Muncul kurang mah da baheula mah juragan nyebutna teh ka Pak RT ge baheula mah juragan RT. Itu ayeuna atuh alah. Itu manor kebon teh oge disebut teh manor besar. Soak ningali manor kebon teh baheula mah. Itu ayeuna mah jiga babaturan we. Itu baheula mah ningali RT ge soak. Komo ieu ka Belanda. Itu lain teh amak hade mah caricing diteun urang heungan teu aya tanaga keur ngalawanna. Matak naroskeun da akrab. Api-api naon cenah nu kieu ngaranna? Tah sia teh bedil. Kitu. Kumaha cara ngagunakeunana? Kieu katipu teh Belanda dibejaan cara ngabekaskeunana kieu. Naon cenah nu dipakena peluru? Tah ieu peluruna. Itu menang cenah abdi latihan menang darasa maneh pegawe derewe latihan tapi kabisana kakarek maling deui nu kadua. Gitu bikinan deui ka tetangga ka masyarakat boga bedil maling deui pelorna terus dilatih saurang we dilatih ge sok beja-beja ka baturan kakara didinya bangsa Indonesia boga bedil menang maling latihanana oge menang nipu kitu ka musuh bisa we barokah teh ladang kitu oge ngalawan Belanda teh bisa ngabekaskeun bedil apal pelorna kitu nya geren juga kumaha seten juga kumaha zaman baheula itu taeta zaman perjuangan kanggo naon urang ayeuna ngagungkeun memperingati hari ulang tahun kemerdekaan sing emut sepuh kapungkur karuhun urang memperjuangkeun negara urang tina penjajah tujuanana hayang bebas. Bebas naon? Urang Islam hayang bebas ibadah. Urang Islam hayang bebas nyiar ilmu. Matak nu aranom ayeuna memperingati dua sumber.
Muharram sareng ngagungkeun itu nya menghormati karena jasa pejuang urang kapungkur sok eusian ku kemerdekaan merdeka teh eusian ku ningkatkeun ilmu ningkatkeun ibadah itu nya ulah menang hasil bangga sepuh urang kapungkur perjuangan sepuh kapungkur bersatu dieusian ku papasean itu punten ieu mangemutan ya ieu mah tujuan anu sepuh kapungkur kalah dipake parasea dipake gerlut itu teridoan urang Islam mah da kami mah hayang seuteun merdeka negara Indonesia supaya urang jarongjon ibadah ulah loba nu ngaganggu itu caina alhamdulillah daerah Cianjur mah keur daerah ulama atuh nu aranomna ge ayeuna gaduh maksad eta mudah-mudahan sing tiasa nusian hasil kemerdekaan ku cara nusian dina sasi Muharram nyaeta di antawisna eta dari saum kaping 10 ayeuna mah tos kalangkung nya mudah-mudahan sing paranjang yuswa dina warsih kapayuna urang emut yen dina kaping 10 sasi Muharram mah saum sadinten teh maka dosa urang dihapunten dosana sataun anu kapengker terutama anu aranom da dosana ge can pati agung itu kadang-kadang sepuh anu teu kurang introspeksi kurang ngukur diri mah asana teh budak ngora teh pangsalahna we nu ayeuna mah itu nya padahal lamun diemut-emut mah salah-salahna nu ngora da umur aja moal pati sabaraha ayeuna sepuh mah pan umurna 80 atuh ku gaples sakali ge saeuting kali kana kana 80 tahun aya sakol buntungeun maleuleutikanana budak urang mah da moal nyahoan gaples teh diwarah ku aki-aki mah baheula itu teu aya seten warahan kana mabok bubuhan teu aya baheula mah dalam mun aya mah nu baheula ge burung segut teh aki-aki teh kan ku sabab can kawaktuan waktu ayana itu kebenaran ayeuna nu aranom muncullah syariat nama panggoda setan sehingga Nabi ngadawuhkeun pidawa Allah diikrarkeun ku Nabi hei ya saban innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton itu kade cenah nu aranom itu tapi sanes kanu anu mungkul kana sepuh ge sami we kade teh pagawean mabok-mabokan teh eta teh pagawean setan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum sahajalma anu sok ngalaksanakeun nurutan kana akhlak-akhlak berislam daek teh daek eta teh jadi barayana kitu lebarlah kanggo urang dieu mah sepuh-sepuhna karuhuna ti dituna rohadian keturunan suci para alim ulama der ka dieu nu aranomna kalah ngaruksak lungsuran alhamdulillah ku ayana acara kieu oge abdi yakin itu pasantrenna di dieu masih seueur para alim ulamana anu sepuh oge masih seueur di abdi mah nu teu sarepuh teh tos teu araya malah guru-guru abdi ge di pasantren anu kantos ku abdi diajar alif-alifan tos teu aya hiji-hiji acan yang eta nya itu keresek teu aya mama keresek tos teu aya gitu teras aya Banjar tos teu aya Limangan Cikalama Cileunyi kantun nu aranom ayeuna teh itu anu mawi ati-ati nu aranom urang ningali kana jejak langkah Kangjeng Rasul supados nganggo agama Allah teh henteu janten fitnah kadang-kadang niat saya oge sok janten fitnah upami dasarna nganggo emosi Kangjeng Rasul mah teu peuti widieun eta teh kitu ayeuna anom ada henteu lepat sih henteu emang masakna rada garede amek garoreng adat teh da emang masakna dumawi dina ajaran agama Islam ge kan kanggo tahapan PAUD mah eta teh upami digali mah sejarah jalmi dina alif b t c jim teh eta teh kan harkatna
malah diajarkeun nama saur abdi pengalaman abdi eta teh lepat nuna. Jadi kahiji jabar 2 JR 3 PS 4 jajem sukun. Padahal lamun ditingali kana lalakon urang anu kahiji teh ropa PS heula teras jabar tina jabar kana JR tina JR baru sukun. Naon eta lalakon urang di mana urang nincak remaja irfa warofaul mubtadaan bil ibtida kazakarof unobarin lil mubtada. Eta jadi begitu nincak kana remaja mah langsung tinggi itu emosi tarik itu kirang-kirang nama itu malah lamun ceramah oge diayakeun pengaosan kahoyong nama sakali rotin ayeuna isukan teh iman kabeh nyan teh lepat sae ngan asana pan urusan hidayah taufik mah da Allah nu kagungan. Henteu berarti rotin ayeuna isukan kudu eling kabeh teh aya ti dituna. Qudratullahi ijaz wa qudratul abdi kasbun. Jalmi mah nu peryogi mah berjuang berusaha. Hasil sareng henteu angin Allah Subhanahu wa taala. Urang ngabeureuk hasil. Upami tukang tani nu peryogi mah urang mah macul we. Entong ngemutan hirupna, montokna, buahanana. Qudratul abdi kasbun, berjuang we sing semangat. Karena agama Allah ge eta. Mata kapungkur para tabi'in naroskeun ka sahabat ari Gusti Rasul nyebarkeun agama Allah teu meuni jiga nu amis. Ai kitu cuma 23 tahun kok Islam agama Allah bisa nyebar ka salam dunya. Kumaha saur sahabat Kangjeng Rasul mah nyebarkeun agama Islam teh teorina. Upami jalmi dikadek malah alhamdulillah. Upami jalmi di pasian artos malah nangis. Eta pola nyarioskeun ilmu Allah. Itu lain berarti ngarobah anu amis jadi pahit, nu pahit jadi amis, nu haram jadi halal, nu halal jadi haram. Cara nah teori nah itu ya. Itu ulah lamun ngaos nyarioskeun ilmu Allah nyarioskeun neraka teh mah ulah mata enek kana angeunna. Itu teangan cara dajal mah walakod karomna bani Adam. Mulya mulyana abdi Allah ngan jalmi-jalmina. Naon cirina gaduh budidaya akal sareng pemikiran gunakeun kamulyaan jalmi kanggo nyarioskeun ilmu Allah supados cepet manfaatna. Lamun dianggo emosi mah baalah teu ngeunaheun. Itu sok bapak yang nyoga datangi. Sia teu salat maka neraka. Enak teh emang hukumna kitu. Tapi carana itu emang lepat saur agama keur ka jalma nu hayang ka sawarga emang kuduna salat. Tapi lamun jalma nu hayang ka neraka ya teu kudu salat. Itu hakikina. Lamun jalma geus mung salat-salat adzan berarti intina hayang ka neraka. Itu nek bicara gitu ku Allah lamun jelema hayang ka neraka. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Sawarga hakaranjeun neraka hakaranjeun. Itu Allah mangan mere jalan wungkul lamun hayang kana makom rahmat Allah ka sawarga ta ieu. Lamun hayang kana makom lanat Allah ta ieu. Itu mata kalau mah teu pusingeun aya wae jalma teu daekeun ngalakukeun kana bener teu pusing Allah mah da aya wadahna neraka tinggal meulem. Itu aya we jalma anu berbuat kana sae ceuk aturan Islam aya wadahna sawarga rahmat Allah. Itu ngan lamun eta dua hukum tos muncul ka jalma bari disarengan ku nafsu kapribadian Allah aralna. Padahal cek Allah wa khalaqnakum ajaja. Tiap aya bener aya salah, tiap aya istri aya pameget, aya surga neraka. Ieu geus takdir Allah teu bisa dirobah ku jalma. Itu lamun tatangga urang misalna rada kedul ka masjid entong waka dianggap bengal. Hasibu anfusakum, introspeksi. Malah lamun ngaji kana tauhid mah lamun tatangga diajak salat wae teu daekeun teh malah lain ka ditu, malih kana dirina. Gusti geuning ilmu Gusti nu aya di abdi teh ipis keneh cacakan ngajak tatangga kana salat anu sami tuang sangu diacuk sami lawon geus teu nurut komo lamun ngajak salat ka muning. Berarti lain tatangga bedegongan ilmu nu aya di urang ipis keneh.
Kitu lamun ngaos tauhid mah ilmu kolot mah kitu. Lamun ngagunggu nafsu mah teresepnya urang aya tetangga tara ka masjid-masjid acan. Nah aya Allah henteu kitu, aya urang nama kayak kitu. Matak dina agama Islam teh beuki rame agama Islam, beuki loba nu ngewaeun. Sabab carana dina kaislamanana sok nganggo sifat kepribadian, nyewaan, tepayaan, cegekan, geurehan. Sakitu ku Allah diwartoskeun, innallaha aliman hakima. Tong pipilueun kana urusan bener jeung salah mah eta urusan kami. Engke di akhirat bakal kanyahoan nu bener-bener nu salah-salah. Tapi kadina kitab Situl Kiamah diuningakeun pangemutan aya jalma nu umurna 500 tahun 200 tahun dianggo masantren milarian ilmu dianggo eta ilmuna ku anjeunna diamalkeun henteu dilemur sabab kangaran-ngaran nganggo ilmu Allah dilemur mah bakal loba cucuk itu entong-entong jeung batur saimah we aya we pireudeuteun kana ibadah gangguan mata eta jalma mah kaluar ti lemur lumpatna ka leuweung ibadah di leuweung kenging 300 tahun bari jeung nganggo ilmu ibadah nu nganggo ilmu 300 tahun teu pernah midamel kana kalepatan secara logika pandangan jalmi lamun dipandang ku urang mah kasawargana ge moal sulit jelema kitu mah ibadahna hade ilmuna ulung ngadamel kaawonan henteu kitu ku secara pandangan ilmiah logika eta jalma kasawargana ge jigana moal disabeula ternyata eta jalma teh ka neraka teu dijait deui kitu tah ieu innallaha aliman hakim teh penentuan aya nu sawihna sami 500 tahun ti alit dugi ka aki-aki teu pernah ngalakonan salat cara weh ngomong ngaji nana teu salat pisan tapi eta jalma bisa manjing sawarga ta ieu innallaha aliman hakima penentuan bener jeung salah Allah nu kagunganana itu jadi teu bisa sieu ilmuna ulung ngajina jago ibadahna getol ahli sawarga teu bisa ulah pipilueun kana urusan eta mah ieu ti Allah nu nangtoskeunana terutami nu aranom ngemutan itunya bilih lepat nyangakeun ka para alim ulama di dieu panglereskeun jadi mah sok aya nu ngarulem ti dieu teh sok kitu hapuntenna Pak Kiai Pak ulama abdi mah aing ngaos mah teu tiasa lamun ngadongeng insyaallah matak lamun seueur lepatna pantes dengaranna ge dongeng mangga panglereskeun ku para alim ulama di dieu abdi mah teu kumawantun ieu mah ngadongeng ge kadieu teh nyumponan kana pangangkeun anu ngangkeun itu ngadongeng di lebetna manawi aya anu saena mudah-mudahan sing janten ilmu anu manfaat barokah nu lepatna mah da abdi ge jalmi biasa ya mudah-mudahan urang sadaya aya dina pangampura Allah Subhanahu wa taala eta diantawisna jadi sasi Muharram diagungkeun teh seueur sejarah anu dialami ku para rasul itu anu pahitna anu amisna itu perjuangan tina kemerdekaan sing emut bisa na merdeka teh ku syariatna kesatuan sareng persatuan itu matak urang ulah boga rasa menang santri wungkul da batur ge milu para alim ulama oge milu gitu Kristen milu harita dahayang merdeka ngan lamun tiasa mah kitu itu agama anu sejen ulah sok ngaganggu kana aturan Islam itu syukur-syukur lamun agama luar ti Islam bisa jadi arasup kana agama Islam berjuang tiasa tapi hidayah taufik Allah nu kagungan rupina uraian ti abdi cekap sakitu hapuntenna anu kasuhun mudah-mudahan sakali deui uraian pribados anu lepatna moga-moga para alim ulama tiasa ngalaraskeun hakikatna moga-moga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala nu sae mudah-mudahan manfaat barokah dunya akhirat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa billahi taufik wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.